caangkeun rasa pikirna nu opat lima pancerna Ikat Sunda Siliwangi di kepala kita semangat membara menjaga budaya. Eces bentes benten dulur satya acana ngawitan dialog bilih aya nu bade disanggakeun mangrupi pertarosan atanapi oge saran kanggo urang dulur-dulur pasundaan nya gitu. Mangga ka dulur-dulur sadayana anu ti payun ka ti Kang Acep mangga ti Pak Kecamatan Pabukanan ka distrik mangga sana ku PTD oh amin amin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun Rampes wargi hormatin simkuring pengersa Kang Dedi kataji ku bahasa Kang Dedi kataji ku perilaku Kang Dedi simkuring sanes bari tumaros Kang panginten pangdedel geus leungiteun atikan Sunda geus hampir sirna budaya-budaya Sunda ayeuna nu ngaguar alhamdulillah nganduka panginten lahir payunan simkuring nuju zaman sakola baheula keur budak simkuring inget diajarkeun ku guru wireh tadi disebat Jakarta geus hampir liwat leungit Sundana Karawang Bekasi tos hampir malah alhamdulillah Purwakarta panginten nuju dijaga simkuring inget baheula anu ngaran pelabuhan gede di Jakarta teh baheula keur sakola lagi Tanjung Priuk ayeuna baheula teh Sunda Kalapa Kang Dedi baheula teh pelabuhan itu Sunda Kalapa leungit baheula keneh keur sakola pulau-pulau nu arageung di Indonesia teh Matra Jawa Kalimantan Irian Sulawesi baheula disebutna Sunda Besar kepulauan Sunda Besar nu laletikna Bali Sumba Sumbawa Flores Timor disebutna kepulauan Sunda kecil upami anu emot kapungkur sakola sayuswa sareng abdi pasti diajar sajarah teh kitu tah ayeuna uihan tadi sakumaha disanggemkeun ku pangersa wireh eta teh ruksaku sistem sarasna mesin kuring kurang satuju Kang Dedi lamun nyalahkeun ka sistem mungkul nu jelas selain sistem anu kudu alus figurna Kang oknumna pribadina jalmana jalma-jalma Sundana banginten oknum-oknum Sundana figur Sunda tah geus hampir leungiteun pareumeun obor teh akibat memang figurna geus hampir punahnya ayeuna kadedel ku Kang Dedi simkuring ngadoakeun Kang sugan we didoakeun gigireun nama paling teu katoel amin jigana satuju urang Sunda ya di dieu nu ngariung di dieu maksudna mah ki Sunda nu ngariung di dieu lamun ningalikanna wawasanana kana gagasanana mudah-mudahan urang doakeun atuh kapayun mah Kang Dedi teh ulah ngan ukur nyangkeng Purwakarta amin kuduna teh meureun minimal kudu Sunda amin rupina kitu Kang da sanes paterosan ieu mah mung ngelingan ngingetan wireh tadi sakumaha carioskeun Sunda leungit teh kanyataan bilih teu percaya tanyakeun ka ilmu sejarah ka guru baheula kitu kepulauan apa namanya sanes kepulauannya kepulauan Sunda Besar leungit kepulauan Sunda kecil sirna Tanjung Sunda Kalapa tos gentos nami mudah-mudahan kapayun sakumaha kahoyong Kang Dedi kahoyong urang sarerea mudah-mudahan ieu teh sing jadi pangemut-ngemut supados urang nya urang dukung we sugan kapayun mah janten pupuhu urang amin keun bae lah teu pupuhu di birokrasi ge atuh pupuhu riungan di dieu ngan saya nama pangitan aya birokrasi mah tiasa aya nyangkeng kana aturan pangitannya kusnur bae tadi teu meunang naik motor budak ngucan sawawa teu meunang ngajual tanah di Bali ge kitu da Pak ayeuna tos eleh pangintannya bangunan teu meunang ngaluhuran tanggal kalapa di Bali teu meunang ngaluhuran tanggal kalapa budayana masih aya nu sae kitu
rupina sakitu pangarsa teu kedah diwalar panginten ieu mah pangjeujeut kanya asim kuring warga Pabuaran anu kakarakang padahal mah sering ka kasepuhan abdi gaduh sepuh di Peleret sering nyarioskeun Kang jadi nembe ka dieu cenah mohon atuh ngan biasa rada kirang saya Kang teh di mana butuh hungkul sumping teh Kang mudah-mudahan ulah butuh orang ngungkul butuh rakyat ge sing kersa sumping panginten kitu rupina billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kakang Acep penten kesekedapnya urang sambungkeun urang teh kudu jujur yen Sunda teh tos teu aya tos bubar disaprakna kerajaan Pajajaran bubar kan tos aya di nu laguna ge kan Paranggo Katari Kolot teras Mandala Wangi ngaleungit kan ya. Saprak Sunda bubar terakhir anu nyangking amanah kerajaan Sunda tepan Sumedang Pangeran Gesan Ulun anu di Pasihan di Serenan Mustika Binokasih anu beratna 10 kg emas murni Mustika Binokasih 10 kg emas murni teh nandakeun yen kerajaan Sunda teh berat beunghar nantaknya puseurna di Pakuan Pajajaran sim kuring muter di Bogor ayeuna hampir moal wengi ya kapenda kunaon dipuseur di Bogor sabab Bogor teh tanah nupang subur-suburna sagala tangkal hirup sagala lauk aya dugi ka emas-emas ge aya kadituna tiasa sistem ngawangun Tatar Sunda teh kan tadi putra pitu 3.000 saudak begawan sawidak 5 urang Sunda teh gumantung kana gunungna gunung kanu susukan kanu walungan jadi bendungan sistemna ieu Sunda teh sistem perairan manteke ngaran di Sunda pasti cai eta keyakinanana janten aya tok kritik sim kuring ka urang Sunda atau kritikna naon kunaon sih ayu urang ai cai di lemur batur ku urang disucikeun ai cai di lemur ku urang dikotoran kan lieur nah disaprak kerajaan Sunda bubar Gesan Ulun masihkeun ka kawasan ka putrana ku putrana diserenkeun ka Mataram saat diserenkeun ka Mataram tata kebudayaan Sunda dirombak ngawitan aya Raden teh kade sanes warisan budaya Sunda janten upami aya di Tatar Sunda ngaken menak Sunda Raden sanes eta menakna Mataram oh eta teh Mataram masihan kekawasaan ka tiap daerah jadi pamimpin di wilayahna masing-masing di pasihan gelar Raden tapi emasna teu dibikeun kan Raden mas di satos eta tata titi Sunda dirombak janten Jawa nah tapi kabudaya ge unak usuk basa nu tadi kasulureun kasahanapeun eta sanes Sunda eta Mataram urang Sunda mah ngomong sapokna ngadek sacreknya jadi teu aya tingkatan bahasa jadi brale ngomong Sunda mah ulah sieun salah sah gitu Yes. ya feodal sama gitu bro we cenah abdi mah cenah teu tiasa nyarios halus nyariosna kasar urang kasar lain bangsa halus lain makhluk halus urang makhluk nah dugi ka sim kuring puntennya ayeuna sim kuring nyarita di Payunan Rahayat di Payunan guru guru biologi cing geura lamun ngajar di hareupeun murid ulah ngaganti memek ku pagina oh jelema kabeh ribut sok kamari diperdebatkeun di Unpas ku sim kuring nah dijelaskeun ka profesor-profesor nu di Unpas kamari ngarti man bener cek kuring teh kumaha lamun urang memek diganti ku pagina ngahina urang Sunda ngahinana naon memek mah bahasa kotor ai pagina bahasa biologi berarti bangsa Sunda teh bangsa belegung cek kuring teh sederajat memek jeung pagina teh hiji bahasa anu sarua guru biologi meunang ngajelaskeun anatomi tubuh nginjem bahasa asing make bahasa sorangan ulah make litoris itil we cek aing teh sip jadi ti ayeuna coba omongkeun naon di mana salahna cek aing teh ulah penis kontol geus nah barina ieu bahasa ilmiah artina urang geus kieu ieu percaya diri ieu bahasa urang bahasa biologi bahasa pengetahuan bahasa
Gusti nu Maha Suci, Pangeran nu Maha Kawasa, yang tunggal, numur beng alam, bata tauhid, sarua derajatna jeung Allah. Nah barina ge. Nah, iya jeung naon ngawangun, yen urang teh sejajar tinu spiritualitas jeung basa mana wae. Sederajat dinu pengetahuan jeung basa wae sabab bangsa urang teh tinu sepanjang sejarahna geus peradabanna sarua jeung kuno, leuwih peradaban Sunda dibanding peradaban Romawi jeung Yunani. Leungit. Nah, tisaprakna bubar Pajajaran, ayeuna kudu mulang ka mana? Mun revolusi kebudayaan, revolusi kasundaan kudu dimimitian ku pengetahuan. Kuring nyarita, kamari geus ngumpulkeun para pemikir, cing. Cek urang teh, sok asup ka perpustakaan, tingali urang Jawa, kejawen aya bukuna, arsitektur joglo aya bukuna, Macapatan aya bukuna, pepernian Jawa aya bukuna, Paririmbon aya bukuna, Keris aya bukuna. Pinuh perpustakaan ku pikiran-pikiran sistem politik Jayabaya aya bukuna. Tapi ka urang Jawa matok, urang Sunda mal bisa jadi presiden. Nyen ramalan judulna Jayabaya, noto negoro aing ngira kabagianana. Da aing mah teu no, teu ro, teu to. Kan itu teh desain politik jangka panjang. Nyen deui ke ramalan anyar, yen calon presiden geus Pak Jokowi teh na ngaranna. Di ngarana jildi ramalan anyar, itu kan stigma politik kudu ku wal dilawan lain kuririungan. Mata kuring kamari nantang ka pemikir Bandung, waing disiapkan 3 miliar nyieun buku nu aralus sok sebarkan di perpustakaan mimiti revolusi kebudayaan. Cek kuring teh kuring nyaritakan diuji kamari kuring, diuji pemikiran kuring ku 20 ya, diuji setiap profesor bingung ieu filsafat, ieu politik, ieu sosial kebudayaan, ieu epistemologi. Nah rupa-rupa geus kumadinya wejieunkeun buku pikiran kuring kabeh. Nah ieu buku timimiti filsafat kudu diguar filsafat Sunda. Saha sumberna? Datang ka Baduy, samperkeun puun, ngobrol jadi buku. Datang di Cipta Gelar, samperkeun, tanya pare Sunda aya sabaraha hiji ulah di Sangyang Sri wae. Aya pare terus lahir. Nah revolusi teh can pernah aya revolusi tanpa teu lamun teu make pemikiran kebudayaan. Jadi kudu ku pemikiran heula engke kapetik hasil kalabuah engke 50 tahun ka hareup, 100 tahun ka hareup moal bisa ayeuna. Nah ieu revolusi pemikiran. Jadi awitan ti pemikiran Sunda. Jadi lamun jelema trek nanya ai sejarah Sunda teh mana tah bener tah buku sejarah Sunda kabeh. Kuring tanggeus ayeuna nyen sejarah Sunda bukuna. Menang saha? Nu kuring percaya, menang Ridwan Saidi, budayawan Betawi. Leuwih logis cara berpikirna. 500 halaman selesai anggeus. Ke pasti ribut orang Sunda. Sabab buku sejarah Sunda ditulis ku budayawan Betawi. Cek Ridwan Saidi teh, gue orang Sunda. Tapi gue orang Palatehan, orang Kepatihan Betawi. Nyeraskeun omana teh kok jelaskeun mana jadi teu kabeh anu dinu sepanjang sejarah urang teh kerajaan teh eta teh kerajaan Sunda. Salah, eta teh loba nu penjajah, eta teh anu ti India, anu ti mana ka dia ngadon ngajajah ka bangsa urang. Peradaban hancur ku serangan ti India, ti kerajaan-kerajaan ti ditu. Nah ieu nu dimaksa da tidinya kudu dipulangkeun heula mantake ku kuring pan di Lambangan di Purwakarta masang cetok dibalikeun. Eta teh simol, eta teh kuring teh keur malik-malikeun hiji perkara, dibalikeun. Hiji urang teh kudu malikeun tinu pengaruh kebudayaan Jawa Mataram, 2 kebudayaan India, terus dibalikeun tapi ka sina nangke kapangi oh Sunda teh ieu, tangke ngadamel tah ieu ke ngadamel kekuatan tanah bisa diturutan. Di Purwakarta kuring nyieun peraturan budaya desa nomor 70 2015. Eta peraturan teh naon sih lamun nek ditalungtik sok lah pek adopsi ku Subang. Eta peraturan teh mere otoritas bupati atas nama negara, atas nama konstitusi, atas nama Pancasila jeung Undang-Undang Dasar 45 ka desa, ka masyarakat desa pikeun nyieun hukum di lemburna sewang-sewang.
eta teh nanjirkeun kasunaan lamun ngarti mah jelema hartina naon kudu nyieun hukum di lingkunganana hukum ngeunaan cai hukum lingkungan hukum adab antar keluarga hukum gotong royong tapi kan cekuring ditulis gotong royong teh naon falsafah bangsa Indonesia cekuring teh aturanana di mana letak falsafahna kabeh ge cenah kumaha cekuring teh kieu gotong royong jeung aturan engke lamun ngagotong royong asupkeun database di desa nomor hiji pak gotong royong si A si B engke pamarentah lamun mere bantuan bikeun kat nu pangrajina ti nomor hiji tapi ka nomor 100 misalna ka nomor kahandapna tong dibere nah engke hukumna nu gotong royong cek aing teh mun gering tong dilongo kahuruan tong dipareuman mun hajat tong disampeurkeun paeh tong dikuburkeun jieun pek engke nyeun di hukum lingkungan pan urang misalnya penambangan jeung nu sejena aya aturan ti Jakarta ti Bandung oh undang-undang segala macam ruksak di Kalimantan ge didudukan engke dijieun ku aturan adat eta teu meunang setiap kegiatan eksploitasi sumber daya alam kudu meunang izin ti majelis adat desa direkomendasi teu direkomendasi nyieun pabrik aya ke regulasi izina menang tapi engke limbahna kudu kieu aya ahli lingkungan tiap desana maju negara tapi kak tenaga kerjana jeung pelatihan jadi desa teh boga kakawasaan anu kuat dinu ngajagaan kuring kan di wawancara ku salah sawios wartawan di Inggris. Kenapa saudara berbuat seperti itu? Nah saudara berarti melanggar hak asasi manusia. Cekuran itu bisa pan kuring ka Inggris ge kudu boga duit heula kan kudu nyieun heula deposito kudu moga visa kan hak kuring datang ka Inggris tapi ku Inggris diatur cekuring ge hotel ge ngalanggar hak asasi naon buktina mun asup ka hotel teu meunang mau dahareun aya jamna cekuring teh keur cicing di restoran kieu jam 10 di pareuman listriknya mohon maaf Pak waktu restorannya sudah habis aya aturan anak cek aing teh kuna ka komplek tentara ka 312 ka Arbed teu meunang make motor tarik hayo abung teu di baledog mah asup ka komplekna teu meunang leuwih ti jam 8 aya atuh teu ngalanggar hak kunaon desa diarantep sia jelema asup jam sabaraha we meunang gemerang burung tebe ka jam sabaraha meunang saha wae meunang kiih meunang ngising meunang meledogan meunang ngaruk di mana berarti negara hancur eueuh sistem di negara batur eueuh di Amerika negara paham kebebasan imahna diatur yang hareupna bahan bakuna tinu kai di Jepang bahan bakuna tinu kai eueuh di Amerika jelema budak make motor babalapan eueuh di Amerika nu nyetum cai di walunganna lauk salmon sing leber orai ge sing goloyor di Amerika bebas nah di urang hancur di Amerika ya kebebasan jika diurang tuh diatur negara jam 8 jelema sare nu gigitaran kuring setengah jam 8 minta cai ke resepsionis dijawab seluruh pegawai kami sudah istirahat Bapak silakan ambil air sendiri ke belakang ke bawah luar biasa di negara pemegang demokrasi asup ka bandara pariksa diintegrasi setengah jam naon sababna kuring teu balanya duitna anger teu dibalanyakeun aing dicarekan ceksa diatur jadi negara nupang bebas-bebas nah Indonesia Subang Purwakarta kiih menang di mana wae ngicing menang di mana susui nyabak bujur cocorowokan menang mitnah batur negara nu bebas ya teh negara hukumna nah ieu nu kudu dibalikeun ngawangun di mana jadi kampung adat model Cipta Gelar model Baduy itu bisa dikonsepkeun di lemur nyieun wengku adatna di lemur kudu nyieun sistem lemur teh ya lemur teh idealna imahna kudu sabaraha hiji kudu diatur mau teu kacau gitu kacau ieu negara sagedeung deui sabab naon letak aya sekian meter imahna kudu sabaraha hiji aya ilmu nah aya aturan tata ruangna di nu kasunan urang mah geus padedet dodot geus pupa beulit hancur teu bisa ieu paling pang jeung hukumna Allah hukumna alam pan Allah nyeun hukum teh aturan alam mere rezeki ge liwat kabeh ge melalui teu aya Gusti Allah langsung mawa bajigur pan teu nah di nu prinsip kuring nah ieu nu dimaksa nah ieu nu kudu dibenerkeun konsepna atikan pendidikan konsepna keluarga nu kudu dibenerkeun konsepna negara pamerintahan anu berbasis kasundaan teh nu nyekel deleg kanu tetekon kolot nah jadi revolusi kebudayaan kedah dikawitan ku revolusi pemikiran jadi mungkin kedah aya filsafat Sunda antropologi Sunda sosiologi Sunda ketauhid urang Sunda terus dipudar karek jadi sistem keyakinan nah naon nu hebat di Jawa
itu kan sistem keyakinan kejawen urang Jawa nek naon wae agamana kejawen nek Muhammadiyah kejawen anger nu NU makomo kejawen buktina naon sekatenan di Jawa masih keneh menang baheula mah urang dicarekan teu meunang grebeg suro segala macam akhirnya para maju urang nu katinggaleuan. Nah jadi urang Jawen eta titik anu di mana-mana geus nguasai Kalimantan, Sumatera, tepi ka Papua. Nah iya di mana hijina urang Sunda sistem keyakinanna can aya tepi ka ayeuna disebut Sunda wiwitan teh sieun sieun teh asup ka surga. Nuhun. Ya. Atur nuhun. Manawi aya patarosan mangga di bulung urang. Mari atuh itu penta. Bismillahirrahmanirrahim. Sampuras Rape. wilujeng bengi kasadayana wilujeng wengi kahatur wilujeng sumping oge kangge pupuhu dangiang galuh pakuan Kang Dedi sapara kanca oge sadayana anu hadir di ieu panglinggihan dayeuh Subang Pajajaran. Dipayun manawi satu acan abdi aya anu bade didugikeun ka pangarsa dangiang galuh pakuan aya nu bade dihalengkeun minangka panyambung tadi atos didugikeun ku Kang Dedi. Silip silokana manusa nungan dina jantung rasana kal jadi tangkal dirina dipapaes ku caang carawang hatena kedang ngaku kagustina terapkeun dina pikirna tarawang cangkulan jeung bentang nu bakal jadi wali alam dunya. Caangkeun rasa pikirna nu opat lima pancerna sakti lindungna manusia ulah ngarasa nu bogana ulah ngarasa pangluhuna aya berang aya peucing aya wetan jeung kulona eta sakabeh aya dina diri urang. Panarsa galuh pakuan oge sadayana tadi sakumaha anu didugikeun ku Kang Dedi aya anu nyambung emutan simkuring perkawis nilai-nilai kasus tapi aya oge anu rada teuing Dedi sang simkuring naon anu didugikeun ku Kang Dedi perkawis Sunda teh tos ilang cek simkuring rek nurutan cek aing akeneh Kang Dedi Sunda teh hartosna Sunda anu tadi diuningakeun ku Kang Dedi leres sami sareng naon anu aya dina emutan simkuring mung
kuring mah ngartoskeun Sunda teh bahasa karang-karangan kuring ente poe cenah bahasa Inggrisna ari panon poe teh huruf bahasa aing bahasa kuring teh hartosna nu moncorong teh naon anu hurung teh naon nyaeta bebeneran teh naon anu tadi diuningakeun ku Kang Dedi silih asa silih asih silih asu silih aping silih geuing sabar eta bebeneran jujur eta bebeneran adil eta bebeneran bijaksana oge eta bebeneran ku sadaya sifat 20 anu kagungan urang dak nanaon dak teh dada janten Sunda teh anu moncorong dina dada Kang Dedi kiwari masih kene seueur jalmi-jalmi anu miara eta nilai-nilai naos henteu disebatkeun teu tiasa disebat anu sifat tulas asih masih aya nyaah deudeuh masih aya anu ngagaduhan sifat jujur masih aya ciri yen Sunda teh masih aya kulinggihna Kang Dedi di tempat-tempatan nyandak pamikiran anu luar biasa eta nandakeun Sunda teh masih aya ayana janur di dieu ayana gamelan di dieu eta nyirikeun Sunda teh masih aya Sunda teh masih aya ngan panginten pangemut-ngemut urang hurungkeun ku sadayana ieu nilai-nilai kasundaan teh sapuk naon anu tadi diuningakeun ku Kang Dedi nyambung perkawis dulur urang sanes mangsu ukur dina wujud dohirna wungkur dulu-dulu urang teh tadi Kang Dedi medar perkawis caina taneuhna angina tur panon poena cenah cahayana papat kalima pancer eta kabeh dulur-dulur urang eta kabeh aya dina diri urang kunaon cenah ayeuna aya banjir kumargi urang sok pirajenan poho syukuran kacai jeung kanu nyiptana kanu ngagaduhan lamun urang prek mandi wae kadang sok saraosna gejebur sugan urang duh nganuhunkeun dinten ieu aya cai anu ngalir pamit aya cai mah moal tiasa ibak moal tiasa moal tiasa wawasuh kitu panginten atuh ku ayana angin anu ngagelebug cenah angin topan beliung urang teh sok pirajenan seueur hilapna tibatan emutna urang dina wengi ayeuna tiasa calik ngariung di dieu teh ku ayana angin oge tiasa ngarenghap tiasa ngapan nyesep segerna angin nah urang anu nuhunkeun dina wengi ayeuna nuhun angin pami anjeun teu ngalangkung mah 20 menit teh kumaha raosna sapertos kitu manawi apunten salajengna abdi sapuk sareng naon anu tadi diuningakeun ku Kang Dedi perkawis anu saati cenah perkawis gotong royong jadi eta nilai anu luar biasa urang Sunda kudu ngartos kudu dugi kana gotong royong anu saestuna sahate sapikiran satujuan tapi hate anu kumaha hate anu wening bersih sakumaha anu tadi diuningan Kang Dedi hate anu dipinuhan ku cahaya anu moncorong hate anu dipinuhan ku kanyaah kadeudeuh ulas asih arif bijaksana hate anu resep tutulung teh anu tumampi anu tepetot syukuran ka Gusti anu mah ieu riungan teh janten berkah oge janten ngahirupkeun manah emutan urang sadayana yen urang Sunda masih yen urang Sunda tetep kudu jadi anu pantandangna panghurungna kunaon ku sasarengan urang ngahijikeun sabeungkeutan sahate sapikiran satujuan ngahirupkeun deui naon anu namina silih asah silih asuh silih aping silih geuing silih wangi silih seungitkeun amin hatur nuhun sarta acana billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, hatur nuhun. Komisi teteh tos ngaraos Sunda teh tos kapendak. Kuring mah dugi kene can kapendak. Can kapetandakna margi satos sabubarna saburakna Pajajaran. Sistem tata nilai kasundaan tos janten sistem dinu kenegaraan. Mohon panan poe moncorong keneh di belah wetan, tapi urang Sunda purni tengaku kapanan poe nagara tengaku kapanan poe bukti nagara tekaku kapanan poe geningan teu aya desain arsitektur rumah Sunda anu ngatur yen imah teh kudu nyang hareup ngaler jeung ngidul anu ngatur kudu aya janela di belah wetan janela di belah kulon anu kadituna pami di birokrasi bakal ngalairkeun efisiensi pengelolaan keuangan ti listrik ti AC tim kuring ayeuna nuju ngadamel gedung kebijakan bangunan SD jangkungna kudu 5 meter hateupna kedah nganggo injuk margi eta bagian tinu sistem kasundaan hateup kanu injuk panan poe diserap ku injuk nas ka ruanganana efisien bandingkeun sareng kenteng bandingkeun sareng seng bandingkeun sareng partikel-partikel nu sanes janten mangga linggih ka Pendopo Purwakarta ayeuna tos ngawitan nganggo injuk. Nah konsep iya kan dianggap konsep katinggalan mandake eta nu kahiji nu kaduana sok atuh pangtunjukeun lamun Sunda aya sistem ageman Sunda teh naon diakui teu ku negara lamun Sunda teh aya sok pangtunjukeun atuh sistem pemerintahan Sunda teh nu mana lamun Sunda teh aya cing pangnunjukeun sistem pertanian Sunda teh nu mana anu tatali paranti karuhun teh sistem tata ruang nu akomodir pikiran-pikiran Sunda teh mana teu aya pan upami teu aya memang teu aya nah ayeuna urang kedah kapenak deui mantak sim kuring nyerat kabingungan kuring ngeunaan Sunda dinu lagu judulna teh Pangumbaraan tuh dongeng terus panjang. Nah kukituna janten upami bade ngawengku kasundaan teh kedah mulang kasarakan pangbalikan pami mulang kasarakan pangbalikan kedah muka buku-buku literatur Sunda nu dibeuleum literatur Sunda nu aya di saha guar kolot-kolot geura catet kalimat-kalimatna nu jang jawokan nu dianggap jampe jangan kadugalan padahal mah karya sastra uratkeun dikumpulkeun deui tidinya urang mun peradaban kieu jadi engke lahir tata arsitektur Sunda tata ruang Sunda sistem pertanian Sunda sistem perkebunan Sunda sistem pengelolaan kelautan Sunda sistem pengelolaan kehutanan Sunda sistem pemerintahan Sunda sistem sosial Sunda ngawengku aya ilmu pikihna lamun ceuk bahasa kiai mah kayak buku aturanana aya peraturan tiap diri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana eta pamitos eta nanjeur ka kasunahan nanjeur ieu nu dimaksud ieu bagian margi sim kuring tetap gaduh hiji prediksi kemarin nyeratkan satu tasna Nusantara tekan gabung rumah Nusa Antara yuk darah daerah Pajajaran Majapahit maju pesat janten Indonesia saatos janten nami Indonesia dugi kaina teu acan berjaya sistem na lepat tata nilai na lepat rujukanana teu aya kan sikuring ge nyarita apa cenah urang teh negara Pancasila ketuhanan yang maha kemanusiaan segala macam cing manunjukeun mana nu ngatur kemanusiaan mana undang-undang nu ngatur persatuan mana undang-undang nu ngatur keadilan kan teu aya anu diatur undang-undang ge eta we hungkul kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan undang-undang pemilu we teu reuneun ganti-ganti nu sanes mah teu mirose teu aya konstitusina kosong imajiner. Nah Sunda ulah jadi imajiner lamun Sunda jadi imajiner lempong-plong kamana ngaralamun aja lamun ngalamun teh jelema nu putus asa geus leungiteun pangharepan jadi urang ngalamun urang pulangkeun deui sistem ngawangun ti nu wengku nu aralit ti kampung-kampung ditataan deui kasundaanana terus di ngadamel aturan wengku deui aturanana engke di kampung dijieun katangtusan sing saha wae warga mana wae nu lebet ka kampung ieu bahasana kudu rek urang Batak, rek urang Palembang, rek urang mana wae kudu ngomongna ku bahasa Sunda da urang ge lamun datang ka Inggris kudu bahasa Inggris ngomongna teu ngalanggar hak asasi manusia henteu saha wae jadi ulah nyanak agama nyanak wae kebudayaan kuring ditanya berkata kebudayaan wayahna kudu ngomong make bajuna kudu kieu
sabab ieu baju nu luyu jeung kasunaan. Baju luyu kasunaan teh lain persoalan kampret jeung ikat, tapi luyu jeung panan poena. Temperaturna sabar derajat sih panan poe teh. Lamun temperatur sabar derajat ieu kain kudu kain naon, ketebelanna kudu sabaraha, bahan baku kainna kudu tinu naon, daya rumusanana sadayana ge. Nah kugituna hatur nuhun lah. Ya grup kesenian saya pisan. Oh, gitu keren. Gitu. Pak Jumaah ke Purwakarta disumbang 10 juta lah kesenian. Insya Allah hatur nuhun. Nah, jadi, tapi kanggo ngagale alat kesenian bagi kreativitas. Tah cinggra ngomong kasunaan. Orang ngomong kasunaan. Sok bandingkeun bonang Sunda jeung bonang Jawa. Jauh kualitasna. Pang tunjukkeun atuh di mana tuh nyeun gamelan nu berkualitas Bogor goreng. Naon sababna? Sabab orang Sunda nyen gamelan teu dianggap ibadah. Beda jeung Jawa, beda jeung Bali, beda. Urang Bali mah gamelan teh sarana ka Gusti. Jadi mun nakol kendang teh ka Gusti. Mun nabe gamang teh ka Gusti. Mun nabe bonang teh ka Gusti. Mantake nyen bonangna ge nu pang alusna. Bahan bakuna ge nu pang hebatna. Puat gamelan di Jawa itu di Solo itu mengadamel gamelan puasa lah sabulan. Pak Bupati saya puasa dulu ya iya puasa dulu aja nanti baru bikin. Jadi ngahita nilai spiritualitas tinggal orang Sunda gamelan dibalangkeun kendangna dilengkahan bonangna ditincak bahan bakuna nupang gorengna komo lamun nu nyeuna Pemda mah diproyekkeun. Semua bener pasti sola bonangna teh kletuk sebab nu diutung teh bati 10%. Kuring di Purwakarta lamun nyeun gamelan teu meunang ku Pemda, kudu ku bupati langsung. Ku bupati nu mesen ti mana bahan bakuna naon kuring nu nangtukeun. Teu meunang ku staf, teu meunang di tender-tenderkeun. Sabab ieu bahan spiritualitasna tidinya gitu ya. Jadi tidinya urang kudu mulangkeun kasarakanana. Jadi ieu nu kudu dipulangkeun. Jadi kulantaran nu tadina Sunda teh sajajaran saamparan saageman, jadi urang jeung caina kudu saageman. Kulantaran urang jeung cai saageman kudu pugu ukuran ngucekeun caina ulah eleh ku urang Jepang. Kudu jeung taneuna saageman, jeung gamelan saageman, jeung bajuna ge kudu saageman sapake, artina kudu sarua. Kadituna aya wibawa ya harisma. Jadi ieu nu disebut totalitas. Ieu nu disebut tauhid nu manunggal. Jadi teu diwilah-wilah. Jadi teu aya istilah urusan dunya urusan akhirat. Teu aya. Sadaya urusan dunya. Kulantaran sadayana urusan dunya perkara areha. Gusti nu ngaturna. Tong diatur ti ayeuna. Gitu. Diatur ti ayeuna. Mun diatur ti ayeuna urang nyarieuna imah ti surga ti ayeuna. Ulah sok ngajualan surga. Ti kapling surga apal ge encan geus dikapling-kapling. Karena ieu nu dimaksud. Nah kugituna ieu nu dimaksud, ieu pulangkeun ti ayeuna ka Sundaan, gamelan, nyimpen ulah sembarangan, kada ditempatkeun di tempat anu sae, tempat anu mulia, di tempat anu terhormat, margi gamelan teh hiji perkakas nganterkeun urang ka sawarga. Nganterkeun urang kanu kajemaran rasa, kadituna ngamanunggalkeun urang jeung Gusti nu Maha Suci. Jadi sadaya ngamanunggalkeun jeung Gusti, cai ngamanunggalkeun jeung Gusti, panan poe ngamanunggalkeun jeung Gusti, sadaya nu ala di alam ieu ngamanunggalkeun jeung Gusti. Teu aya nu diwilah-wilah, tuangeunna naon ngamanunggalkeun sareng Gusti. Nah ku kituna diri jeung Gusti teu aya watesna. Teu aya watesna. Kulantaran diri jeung Gusti teu aya watesna, satung kebing langit sakotong keraking jagat, sadaya kamuliaan ka Gusti nu Maha Suci. Hatur nuhun wilujeng kasadayana, mudah-mudahan wong ieu jadi wengi pangharpan, mudah-mudahan Sunda nu geus burak saburakna pajajaran sing kapenak deui ngawujud sabale gandrung, sabale nyungsung, sasunda, sasiliwangi. Cag sampurasun.